tos jangkos gerak mulai di kasan aja atas jang astagfirullahaladzim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirobbil alamin daman jaga mang siapa kesurupan Oh musik nangarunuhan. Lain musik ngarenahan jadi ngarenahan Ngarenahan Gusti nu agung saya nepoek sih teh. Aduh eta asa ningali ceratna kumala Oh tuh ijot Manya aya sinen ijot sih teh lain aya sinen ijot ai maneh Gusti nu agung sama sindang hah nang ngaranna endang saha eta banyak awewe nang ieu teh hah erek oge Imas Neni eta ngaran awewe Imas mah itu tah kayak Imas tah ngaran harusnya suka bener ngebalikeun fakta atuh Imas tah si Imas Imas Mas si jurig siapa ya urang teh bener geuningan maneh teh bisa bersatu cek paribasa teh geuning sok aya dina sisiniran heeh model kepanganten geuningan sok aya maneh bisa kana sisiniran bisa jangan kumaha mungkin keur kapanganten heula ieu mah sok hayang ka Kadipaten sok aya ka Kadipaten Muli Bandung Salawean mulai Bandung Salawean sok terus hayang jadi panganten sok hayang jadi panganten ame hop teu dituluykeun apaanan Salawean Cilaka bae atuh lain bae atuh Cilaka oh aman iya di dia loba budak leutik didikeun urang cilaka apa ngaran sisiniran mah aya cangkang aya eusi mohon heeh coba balik deui sok hayang ka Kadipaten sok hayang ka Kadipaten Muli Bandung Salawean meuli Bandung Salawean sok hayang jadi panganten sok hayang jadi panganten ame tong dituluykeun apaanan Salawean heeh eta anu salaweanana anu matak Cilaka mah teh moal nah make jeung moal udah kudu jeung cilaka sih teh jadi panganten cilaka sama pek aing mah ngadengikeun sia teu tanggung jawab aing sok hayang ka Kadipaten Muli Bandung Salawean sok hayang jadi panganten ame mineng ganti pakaian heeh ya bisa maneh ada ini bisa atuh naon sapanjang jalan soreang moal boleh di aspalan sapanjang acan ka sorang moal boleh di akalan oh bisa mana segitu we 10 jeung 15 dihijikeun jadi dua dari Salawe heeh siapa anggar bae Salawe atuh bae atuh meni boki kana Salawe siapa tuh bae 10 jeung 15 dihijikeun jadi Salawe teu boga suluh teu boga beas pamajikan ngajak iya picilakan Pak Polisi canak we yang kita ke Koramil naon saya teh polisi ka Koramil kumaha sih teh kumaha sih lamun ditewak ku polisi mere contoh terbalik tewak deui we kenapa kejeng ditewak deui naon kasaran uing atuh eta mah kejeng Salawe atuh paduli teuing tulikeun aing ngebae 10 jeung 15 dihijikeun jadi Salawe teu boga suluh teu boga beas pamajikan ngajak naon sia kapan ngajak naon sia pan Salawenya heeh majikan ngajak naon sia pan Salawenya heeh 10 jeung ngajak naon kana tuh ya ngajak naon 10 jeung 15 hijikeun jadi Salawe heeh teu boga suluh teu boga beas pamajikan ngajak naon sia ngajak kalebe minta diserahkeun sang Sarawae tak bisa maneh teu sangka gila ohang aduh aing bisa sih naon sok dengekeun we ku maneh naon burung nuri terbang tinggi tinggi di atas awan wajahmu elok tiada bandingan bujur ohang detok hei loba cacingan Asya naon ngilu ngolong sih teh si teh gelis-gelis belegu nah emang ada yang kali itu ngahakan tukang tam-tam lain gak akan tukang tam-tam belakuk seri nyumput sih teh seri nyumput suka teh ngahakan kade disita beak tuh iuna tonggongna buku di situ geranong gitu Gusti nu agung sama sok pada non teh Jainuddin ya nunjin embiat mah tong bol nunjin embiat mah ya salamna oge hargana sabaraha hah naon make jeung salamna hargana kumaha sih teh aya hargaan oh mahal aya Jainuddin MJ kumaha 25 juta sakali assalamualaikum
Coba ajaran kumane. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta Jainuddin 25 juta sakali. 050 sata. 50 juta. 050. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta saha eta? Roma Irama jeung grupna. Oh nyaho pantes sih teh. Oh jadi mahal. Terus aya deui sabaraha? 10 juta. 10 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta teh ajangan mana? Aing. Aya anu leuwih murah. Aya nu leuwih murah. anu kumaha? Assalamualaikum. Ngan sabaraha eta? 100 perak. Kadang-kala persabar. Juri penyaing teh heueuh sia mah aduh Gusti Agung. Hah? Naon? Yang ngasaan. Ngasaan naon? Ngasaan penyanyi. Astagfirullahaladzim. Cik atuh sia teh ngasaan penyanyi teh make jeung di luhur panggung sia teh. Mumpung di luhur panggung loba jelema urang asal. Aduh. Mana rek mere contoh teh balik. Contoh teh balik naon? Eta make jeung gadis non teh. Penyanyi rek di asaan sia teh. Oh asal. Abongnya ningali garolis sia mah tuh. Ek di asaan kumaha sia teh. Asaan sorana blegu. Oh, ngasaan sora. Nya heueuh, ohang ayeuna naon ngasaan sora mah asa ulah ngasaan gadisna. Naon? Heuh ulah eta mah soalna eta Kuda diletakan sih teh. Da mau amis-amis anger, kesang nama kesen. lain are mana hayang nu mana we urang memilih teh. Sok teh teh aya 1 2 3 4 5 6 7. Oci. Ngaran kau penyanyi sama Oci. Osincun. Aduh. Si Oti. Hah? Oci cur Oti. Ek nu mana sok kumaneh? Oci mana weh? Lain jeung nyaho maneh papanon teh. Si mah si Oci. Hah? Mana tuh balik-balik? Astagfirullahaladzim. Nah jeung maneh teh tetangga. Si di teteangan si itu sawah rame tuh. Si Iyu kan Si Edan ai bae teh heueuh sia teh. Manya sia teh maikeun teh grup atuh. Karisma teh ieu karisma teh di daerah ieu teh geus ngetop sia teh. Oh ngetop. Heuh nah atuh Top kabeh teh rajin. Rajin. Teh tukang drum. Tukang drum. Tukang gali aslina. Si Edan bener hayang jeung Oh artis. tingali tah. Saha? Sumo. Cik sia teh ieu digoreng-goreng ge pantes kumaha disebut indung atawa lanceuk. Aduh lanceuk mana? Heeh. Perlu hormat sia teh. Hormat. Lain hormat gitu maksudnya dina bahasa sia Oh, teh. gitu. Heeh. Cok atuh cokot kumaneh. Buru teh sia teh mun hese. Gulis-gulis hese sia teh. Gusti nu Allah Gusti nu Agung. Ya Allah. Ohang Aisyah ngadu di siaran atuh. Lain hang urang mah asa harariwang urang teu panya urang we nu leutik teu geuning aya. Aya yo ge leutik. Lain urang mah paling kurang naon eta lamun ketebak angin jiga aduh kegituan. Neng Sok tanya karesa di